Wah sangki bawel amat sedih mbak tangol siya bawel sedih mbak goblok pan siang geus ngawadang tadi barek ku aing bawel siya lah apa aing di mana cenah oh iya iya kemarin ya budak menawak tepak suku-suku na acan sudah belum rekna nelpon. Halo ayo nun nelpon kus naboga pulsa wae. pulsa aing mah tong ditanya deui panglobana soalna aing mah anti kosong sama palingan ge pulsa sus sebenarnya ayo nun nelpon soalna aing lamun nelpon jeung lalaki lamun ilina teh sok bejul hapur. Duh sia mati baret oge emang geus hapuran sia masuk bener kadi ya sia kanu aing arep naon aing kanu sia dibere hoyong mah atuh aing geus ka dieu mah masak-masak jeung embe tuh mungkin tuh mah aing dek tungguan weh areknya persikuku lo. oke siap lali-lalilanya Uyana jam berapa deh? jam 12 kedeung ge lohor aing ke kadinga tos maghrib jemak ge lo sia mah heran aing mah melak duren teh gede-gede sakieu ku aing disuruh buk make tai londro nu ieu komo kalah setru hei itu si Kuuk oi aya naon sia ka dieu kok sia nyaho aing aya di dieu atuh aing mah nyaho hirup sia mah mal jauh di kebun aku mah sia we lah tadi si Dablong nelpon ke aing arep ilu mal sia masuk hayu kajenting keur di Jakarta aing mah ai sia ngajakan masak mah aing mah langsung balik si ulang kudu masak mah sakumaha nomor hiji ngomong-ngomong jeung naon dimasakna mata salahmu jeung eme komo jeung eta mah mantap hayu deh tong lila-lila asar kumaha ge pake nanya sia mah lain rek masak anu si Dablong emang jalan ke dinga deh kaditu terus kunaon ke dinga pohoan aing udah belum
Di mana masuk lu? Tenang aing masalah mencit embe nama. Bener nak, aing tah siap ka dieu teh lain rek masak. Ai geus nita aing ka direk naon. Iya embe aing. Kunaon geus hibur lain? Emang we baik hiber. Terus kunaon? Kusius diberi wudung cuy. Anggus tadi ku aing dibere kopi, dibere jukut, ngan gegerewekan wae tak embe. Coba hayu orang cek. Hayu, pan siamanya hoan kana embe mah. Lagu ini emang bebawel. Muka ini yang sedegantung. Siapa main gantung-gantung wae, emang na pakaian. Menurut sia, kumaha ku? Ai menurut aing mah mendingan pencit urang pake masak. Setuju imu. Duh, siapa? Tebalan ner, mending gerak balik sakit itu deh. Nya kieu mah aing mah ka dieu meureun. Oh iya, mendingan santai yang di sumur.